Coba lamun unggal poe kieu nya resep jualan teh. Heuh kahayang nama unggal poe teh kieu we rame jualan teh. Tapi da ngaranna ge jualan meureunna nya kadang rame, kadang teu isieun. Manya rame wae, tukang dagang mah pasti we pernah ngarasakeun kedatang rame-rame, kedatang teu isieun. Tah ayeuna mah alhamdulillah warung abi teh kedatang rame wae. Tapi sabenerna mah lamun kedatang rame kieu teh sok rada capek nya. Tapi capek oge capek bungah nya. Jadi kumaha nya ongkos capek tapi bungah. Komo bari sagala ku sorangan mah karasa pisan capekna teh. Tah ieu abi keur nyieun pesanan makaroni basah nya, tapi ieu mah rada beda makaronina teh. Nah make beda cenah. Kan biasana mah makaroni basah teh nya enggeus we makaroni jeung endog. Tapi ieu masih makaronina teh yang make tulang cenah jeung mie tiaw. Jadi ieu mah jatuhna jadi lain makaroni basah, jadi ciga seblak. Terus di dieu ge jajanna teh lain makaroni basah hungkul nya jeung pisang keju. Heueuh teu nyangka pisan ieu peminat pisang keju jeung makaroni basah jadi kameledak kieu. Tiap anu jajan pasti we jarajana teh pisang keju jeung makaroni basah. Padahal mah ieu teh lain menu aneh, lain menu anyar, tapi alhamdulillah peminatna teh makin dieu makin rame.